Bismillah di kawitan abdi ngadamel syiiran kisana teh kenyataan nuku abdi di alaman kecewa abdi kecewa dinyeriku anjeunna nu berharga nu paling dipika cinta ringkes wae caritana abdi ngadangu kabarna saur anjeunna ngadua teu percanten ngadanguna abdi nempo statusna bari kaluar Cisoca teu kiat abdi nalangsa emut bae ka anjeunna statusna teh percintaan bari jeung ditandan kana awewe nu lian aduh hate nyeri pisan dahulu anjeun berjanji bade sehidup jeung abdi tapi anjeun mengingkari anjeun mendustai janji duh Gusti kedah kumaha nyaleukit ka bina-bina abdi teu daya upaya ka amang anu mandua abdi moal menderita sanajan diputus cinta cuma abdi henteu nyangka anjeunna midua cinta rek kumaha dibungakeun ieu hate dinyerikeun anjeunna nu diidamkeun ka abdi nyia-nyiakeun lalaki zaman kiwari kana ngagombal ngabeuki tapi tara aya bukti bisa nangan ingkar janji ngakuna mah boga hiji sing horeng mah boga deui mending siga bidadari sing horeng kaktus biduri hatur nuhun amang santri anu kangtos nganyanyeri ayeuna abdi sadari cinta anjeun teu sajati semoga anjeun bahagia jeung awewe nu ayeuna hampura abdi teu bisa ngadamel anjeun bahagia.